Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banggan rasa abdi Putra Syukra. Abdi bade ngareklamasikeun sajak anu judulna Jante Arkidam. Jante Arkidam Yasa Aji Rosi. Panonna beureum sigi saga. Leungeunna seger lalanci lobang. Nimplasan badan dahan kedam Arkidam Jante Arkidam di panganduan di kalangan ronggeng ngan hiji jagoan Arkidam Jante Arkidam tipe ting angkep kumendung Jante Raja Alam Beteng mata aji panarawangan manjing kalian sasoroting sinar jaruji besi pakade milih kurang tipe-ting ngadaling ding wangi Jante Raja dina Taiban ngagak-gak seri ngibingan ronggeng mantri polisi ayo bantingkeun kartu, bantingkeun gaduh. Wadana ulah nundutan didinya, urang ngibing jeung kula Jante Arkidam. Silih teuteub wadana jeung mantri polisi. Jante Arkidam. Ngabongkar pak gade peuting tadi. Ayeuna mah kalangan dina Tayuban. Nya kula Jante Arkidam sing sahadwani maju repi tigas leungeun kula lalanci pedang ngahep-hep sapang lalajoan neuteuk ka Jante mata ngembang gerak. Kunaon teh Pak kula? Teruskeun ngibing, beuting ngerelek bea. Rame deui kalangan, rame deui pangaduan. Jante masih ngibing, nyolempang salendang, uyuk arak sloki ka salapan dikeun. Waktu beurang datang, Jante ngagoler, diburu ku mantri polisi. Jante Arkidam. Nusa Kambangan ngagisi mata hayang si Jante mencerong mantri polisi. Gimantri tindakan anjing lewabika ngabokong jaman kertibra. Arkidam ditalikung leungeunna dua sorot mata ngentam seungai. Sangemeh dia poe ka hiji Jante minggat titih cahya kaluar ti panjara. Samemeh cunduk beuting ka hiji mantri polisi nyungsep di dasar bangunan teu nyawa. Saha jabok gerak datang mun kula nyaring susumbarna lumadak di beuteung peuting. Jante ngabedegak di sasak gantung aya saurang jalma datang. Jante muncul neuleman jempling. Tanda maesan tadi berang ka imahna Jante datang. Wanita mana teu talu ka manehna. Simbar dada hideung gali. Bibir amis jeruk garut. Letah madu kalapapuan. Kumis resep sapu ijo. Arkidam Jante Arkidam. Teng tilu ditangsi polisi Jante lilir katilu kali ngajampak peles buuk handap beunana. Seng lima ditangsi hianat randa gigireunana. Jante lilir kabaribinan kebling lengkah sakuliling imah. Jante ditingkat aya jalan gesan ingkah. Panantang wadana. Jante udah, urang datang, males mati.
Sing saja masuk. Mun geus bosan ya hirup. Mana ari jante nu gagah? Geuning teu wani bijil di imah. Badan Andika kalapa gedang, leungeun gula lalancip gobang. Nembus kaca jante nantung dina wungu. Bendeng ngerantun sumuku. Jante sidakep bare hijau. Hei Valeria, jante di mana? Ting laliuk jalma nu ngepung sora jante handapeun tanjung. Udah, mangkelungna minggat. Jante lompat ka kebon tiwu, kebon dikepung jalma sakampung. Jante nyumput di dapuran anak taya dua minggu. Lalanci gobang leungeun. Jante nu sakti, kaluar mun nyawani. Jante dihideung 3 kali mangrupa istri. Gelis kacida neng nu ngalangkung nah teu ninggal jante di kebon tiwu. Jante duka temendak jalma saulang di jero kebon calan campihan. Nah siga rusuhan nah ibu jengeun ngisi pasar bisi kaburu sepi. Sanggeus anggang jante lempang kikideung mangrupa asana deui. Hei Valeria sakampung, mata Andika mata daru. Tinggal ieu jalma nu ngepung jante hoak pangeunana. Diudag deui, diberi deui jante Alkidab. Lumpat nitih cahya berang, napak kancang beungeut walungan nepi ka panyumputan. Masa kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.